si gejul aing keur pusing deuh kudu ngaduitan hayam segala rupa. La 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 la. Omean bener-bener. Hei, kunaon? Sugan teh saha? Ngadat. Aduh. Ban rata ya halus ban mah. Hah? Ban mah halus rata. Bansos nu teu rata mah. Kumaha deui tas di mana ieu teh? Nah aja kakak di mah kerungsing teh geuningan. Ya ari urusan kepusing mah lain di dinya bae. Kapan urang ogenan ieu teh keur boga kapusing. Mantak mobil di omean teh aya kapusing. Jadi ulah mani kabina-bina teuingkeun ari urusan kapusing mah da kabeh ge boga. Itu pideuten. Kadang-kadang ngajual kulkas pakai meuli beas, meuli dengan sangu gitu. Bae anu karar itu gitu. Kulkas saha? Kulkas Mitoha, kulkas Mitoha Dijual. dijual atuh kumaha atuh da ari kabutuhan mah heueuh. Heula maksudna teh dijual teh ditapang jualkeun, di dinya boga bati ladang kulkas. Ah henteu. Dijual we pakai meuli beas gitu da kebutuhan gitu. Ladang kulkas teh nya. Ladang kulkas teh. Ya tah lain wae beuli nu kitu mah. Nah, kapan ngajual sarua eta ge? Anu kitu mah ngabonoskeun. Lain ka asup jual beuli. Kapan meureunnan beas aya banda jadi eueuh. Geun bae, nu penting mah barang dahar. Pan hirup teh kudu barang dahar. Ari Mitoha nyahoan eta ngajual kulkas. Ah, henteu. Teh nyahoan. Aduh. Mitoha teu nyahoan, Henteu. dar we dijual. Dijual we. Astagfirullah. Da butuh atuh kumaha. Nah eta kumaha engke lamun Mitoha apaleun? Mantak ayeuna indit ti imah ge itu abur-aburan. Ieu teh kerungsing di imah teh. Dar eta si Emod gerege si Emod keur pusing keur ieu keur ngahulang di imah teh keur ngahulang. Gimana cek urang teh ieu butuh jang kabutuhan neangan piduiteun. Dar si Emod eta nawarkeun hayam. Urang main ieu teh cing daguan mod yang tadi dia. Keun hayam make di sanghareupan kitu. Urang mah kasih Mod mah. Itu teuing da kumaha si Emod karep teuing. Teh heula ari maksud teh meureunnan si Mod memantak ngadaguan ge. Ngadadago duit ti dinya keur ngaduitan hayamna. Urang mah teu bebe arek dibeli. Arek sote di hareupan ka si Emod mah. Nyiksa si Mod titah ngajajangkruk di imah. Lah, Karunya sok kalah nyiksa batur. geun bae jalma kitu ieu lah. Antep eta lain sakali dua kali si Emod teh model nyen kalakuan keur nu pusing anu pusing. Model si Emod kitu. Itu geura aduh jalma anu arek nyen bibit tururujit Maksudna itu jalma gesek terus datang jalma kitu mah semua benar semua waras soal benar lah kajian indit itu ya cicing kun bae da ka dieu tuh bareng oge na. lah udah rujit Ngalariung ya. Kacau Kunaon di kunaon? dah semua nyambung Ngalariung naon ya teh ngalariung naon? kaciri nak keur ngariung naon atuh Aduh. Ya aya alat ya. Alat naon ieu teh? mana ya paragi mobil Boga parahu. Di mana sok ngalalau? paragi mobil ngara roda eta mah Oh. Paragi setirnya. Setir. teranyam Setir biasa. paragi jang bengkel ieu mah paragi ngalaroda geus mah bener mah Sok ka mana ngalalaukna teh ya teh? Kemana harap eta ngobrol Sok menang lobanya laukna. Sok sabaraha poe sakali aing ngalalauk teh? naon teh dah bokong yang budak Ngalalauk. Sok menang loba laukna. atuh ngalalau di mana norek ngalalau
kabina-bina teuing. Dua poe ka tukang urang teh ka ditu teh mana teh jeung rombongan milu loba lauk nama meunang. Eueuh nu ngalalauk eueuh. Nu ngalalauk. Jadi ieu teh ruksak setirna teh parahu. Hante. Ieu mah paragi ngalaroda. Mah eta mah. Jadi locot. Henteu. Atuh kudu dielas na ieu teh. Teuing ruksak. Aya tukang elas mah. Lain elasin ieu mah ieu tah paragi. Itu tah. Oh, atuh da bahaya ai di tengah-tengah mah. Lamun locot setirna parahuna ting ka mana. Jadi kudu dielas. Keur pusing. Ya. Jelaskeun. Kumaha? Ya. Ieu masalah kunci roda dianggapna setir parahu bae sia mah. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, iya teh kunci roda. Paragi ngudat ban. Ngudat ban nu buleut. Kapan nya dielas. Jadi wedel. Ieu teh jadi wedel. Nah, saha anu rek kelas atuh? Ieu sia mah ieu. Ya, ieu teh ya. Keur pusing. Caritana teh ieu nya teu boga duit. Murah. Naon? Ngelas ieu mah murah. Jadi moal mahal. Teu bogaeun duit keur pusing. Wah, Ieu urang teh. mah butuh duit. Moal nepi ka locot wedel ieu mah dijamin pokona nama gitu-gitu. Dim. Ieu na murah moal mahal ieu. Moal dijamin. Ya. Dibejakeun ka tukang elasna cek urang gitu nya. Gitu. Pokona mah moal mahal. Oh, lain rek. Arek mangkat ayeuna. Arek turus we mangkat ya. Hampura ya. Geus diganggu nya. Aduh, hampura pisan ya. Kelas. Kadi itu rek ngelas. Lamun geus dielas dibabukeun ka dinya. Wah kitu. Alus. Kumaha gitu? Anu budak. Alus. Gas alus. Alus. Memang alus. Tah, leuwih alus mah geus dibabukeun teh, tuluy digerentelekeun ka dinya. Kitu tah. Benar. Bener. Dan. Apa ya? Mod. Ayo nek nanyakeun Di mana, Mod? Hah? Di mana? Ayo udah nyusul si Ompong. Jompong. Janji. Gitu. Janji kumaha? Janji meuli. Saha nu rek meuli? Ompong.